di mana ya urusan akhirat sholli basolli berarti melalui salat ruhani naik munajat jeung Gusti Allah dibisikan jeung Gusti Allah karasa jeung Gusti Allah hingga aya petunjuk ti Gusti Allah urang boga kabingung salat masyaallah munajat jeung kuntilanak aya iyalah perjalanan ngaranna ngabersihan perjalanan bersihan atuh urang mun nyaritakeun ngabersihan moal kaluar ti tilu hiji mujahadah nomor kedua riyadhah katilu datanglah musyahadah moal datang ke musyahadah lamun teu mujahadah moal bisa riyadhah lamun teu mujahadah artina mujahadah merangan nafsu artina riyadhah ngajar nafsu la ilaha illallah. Jadi sanggeusna ku urang dibahas tentang ibadah horenganan aya klasifikasi aya anu datang kana ner-neran syariat iyalah nusok ngaji nangan mingguan doang teu pernah mondok eta mah ner-neran aya mantep nyana dina syariat iyalah nu geus mararondok aya nun ngalengkah nyana dina syariat hayang coba-coba ngalaksanakeun syariat dengan mantep ngaranna thariqah aya anu usul aya anu teu berthariqah tergantung kumaha kacerdasanana aya anu ngan 1%, aya 2%, nu 10%, 20 tergantung kumaha jelemana we urusan cerdas jeung henteu aya anu cerdas usullah ilallah iyalah jelema-jelema anu ku Gusti Allah dijelaskeun melalui ayat suci Al-Qur'an ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun wali pokona asal geus usul wali moal kanyaoan kecuali bangsana la ya'riful wali illal wali lamun urang nyaritakeun tentang perjalanan dina ngaji haju datang bae sebab urangna diuk bae ngaji dongeng makan 15 tahun 20 tahun balik nyanana mah didinya bae balik berangkat norekat tlak usul wali nyanana mah didinya bae eta mah metode cara nyaritakeun Jogja ge bisa Jogja di dia dek jalan mana lewat Bandung terus ke Banjar di Banjar terus Wangon di Wangon mampir ngabaso teh Jawa jalan datang ke Jogja jelemana di dia berangkat urang coba ke Jogja nya jalana rusak nyalapat ban kempes tunduh deui sanggeusna nya tunduh nya ban kempes duit leungit deui waduh jangdat urang ngeuker diuk di sisi jalan datang-datang anu nampiling bae pajar musuhnya aduh suwe jasa aduh ya Allah ya Rabbi eta perjalanan ngaranna
berangkatlah orang naik mobil aduh aki pare geus paremaki klakson teu jalan aju ieu deui pitingna pegat mana peuting poek lampu ieu perjalanan ngendong di mana ngendongna ke hotel kudu mawa duit ka imah batur moal ditarima masjid dikunci aya musola cai anu WC ada di perjalanan ngaran coba eta masyaallah barang datang ka Jogja nu dituju ku urang hareueuh tadina gandek dahar di dinya neuk minta ongkos jang balik di dinya nyanana heueuh imahna dikunci malah amanat di kata tanggana besi aya sahabat ulah diasupkeun waduh suwe ngaran eta kos kitu perjalanan urang ngadenge perjalanan umroh ngeunaheun jasa naik pesawat naik datang ke Mekah waduh terus tawaf terus sa'i terus ke hotel dan lain sebagainya coba laksanakeun datang ke bandara lapar numere dahar urang Arabna dek ngecek paspor urang seserian bae sulit jasa mobil can aya aduh mana lapar mana tunduk perjalanan begitu urang ditaekeun ka mobil pamimpin urangna eueuh puyeng aya nama digigireun urang hees bae urang can nyaho jalan nyana hees bae nanyakeun nyana hees bae supir deui kudu dibere bakcis ngaju bakcis tadi bere diliwatkeun ku nyana lain ke Mekah ka Syria deres kita perang mah datang ditembakan bae ku ISIS aduh ieu perjalanan ngaranna eta perjalanan aduh dibalikeun ka Mekah can boga hotel ya pamimpinna eueuh urang kudu nyewa hotel mending mun boga duit eueuh duitna deuk kumaha coba hes di handapeun jembatan diburak-balik ku askar ruh ayo coba deuk kumaha urang ka Mekah urang ka Masjidil Haram lapar dan lain sebagainya saha nu mimpin tawaf saha nu mimpin perjalanan eta kos kitu perjalanan eta mah can sakumaha ieu mun urang ngalalakonkeun bo aing ieu lalakon kawin jeung Masia bau luar biasa ieu tatadina Masia embungeun ka aing anakna ngadengekeun bungeun ajuk bisa daekeun aing melet Masia daekeun ka abah teh dipelet ku aing ku abah adana daekeun mahal mayarna ge di mana pelet si Soka eta perjalanan ngaranna datang ke Ayasia teh ya aing capek sebenarnya perjalanan eta kos kitu perjalanan ya Allah ya Rabbi kabeh ge dilaksanakeun mah kabeh boga perjalanan ulah neuleuh buya hasilna kos kitu ulah nyeuleuh almarhum hasilna kos kitu bangun tenang amat ulah neuleuh Gus Dur hasil perjalananana tanyakeun ulah neuleuh Habib Rozak huntuna ka mana ku ari eta teh loba ngadahar pempe sabenerna tuh kan perjalanan urang lamun nyaritakeun ngaji mah aju datang wae woi jadi wali bae balik bebe ja kauna di imah urang woi aing geus jadi wali ceuk tadi ngaji perjalananna insyaallah mantap klasifikasi tetep bae tuh kueri masantren geus masantren pinuh ku ilmu syariat dek ngalaksanakeun ilmu syariat melalui jalur khusus nu tadina salat biasa bae ku ari mah hayang salat nu bener-bener salat Kangjeng nyarita sallu kama raaitumuni usolli urang mangan ngabahas teh gerak-gerik Kangjeng Rasul be tingali salat kaula tuturkeun gerak nangtungna kieu rukunna kieu sujudna kieu itidalna kieu nempi ka dinya kunaon atuh teu dibahas jerona khusus maka perjalanan khusus
Kangjeng Nabi mah di mana-mana aya bingung urusan dunia salat 2 rakaat fasolli di mana aya urusan akhirat sholli fasolli berarti melalui salat ruhani naik munajat jeung Gusti Allah bibisikan jeung Gusti Allah karasa jeung Gusti Allah hingga aya petunjuk ti Gusti Allah urang boga kabingung salat Masya Allah munajat jeung kuntilanak aya begitu Allahu Akbar kabayang waduh lalakon kuntilanak urang ku sabab naon can dibersihan iyalah perjalanan ngaranna ngabersihan perjalanan bersihan atuh urang mun nyaritakeun ngabersihan moal kaluar ti 3 hiji mujahadah nomor kedua riyadhah katilu datanglah musyahadah moal datang ke musyahadah lamun teu mujahadah moal bisa riyadhah lamun teu mujahadah artina mujahadah merangan nafsu artina riyadhah ngajar nafsu kunaon si ai dahar hayang nu ngeunah bae nafsu ajar geura kunaon si urang hayang hees bae boro-boro tipe tingker ngaji ge hayang hees bae tembak geura ge perangan ge tembak tah mujahadah merangan nafsu ngajar nafsu ulah dieuwekeun nafsu perangan kena lunak pan eta teh ngan ngomong doang coba lakukeun ku urang hiji ulah dahar di mana can lapar ketika dahar ulah sebe-sebe mujahadah ngaranna penting urang tunduh bae perangan ku urang cik benta di ka Allah keun cukup bae urang bari maca sholawat bari diuk perjalanan ketika kaganggu lantaran loba babaturan nu ngajakan ngobrol atuh moal datang ka Gusti Allah urang singkiran ieu babaturan urang uzlah ngaran perjalanan ngaran hirup ku hariman teu ancul-anculan neangan dunia urang qanaahkeun we atuh ayeuna mah supaya terjadi zuhud urang qanaahkeun hirup saya aya naon aya we heula urang gunakeun ge jang kakuatan ibadah ujung-ujungna bakal jadi zuhud moal zuhud lamun teu diqonaahan heula ku urang riyadhah ngaranna mulai perjalanan bisa sabulan jago ulah wali-walian ieu mah asal nyekel tasbih bude tasbih make udeng-udeng we wih toriqoh giliran meminta duit ke murid toriqoh aya berang dari SMS toriqoh iku mah aya toriqoh jadi nyasar kieu bebenangan lain Allah jarang da ieu tah teu puguh nu nuduhkeunana malah macak guruna mos aya mah rangdan hiji deui jang mama atuh ieu mama bloon ieu mama geus murid ngaco mama ngaco deui ngaco kabeh teu sok geura perjalananana syariat ngan dimantepkeun supaya timbul rasa nu tadina urang Allahu Akbar teh sakadar makna lugot utawi Allah iku Kang Maha Agung tah di lugotan encan asup kana jantung ketika urang maca bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut jenengan Allah anu Maha Rahman Maha Rahim atuh mangalugotan alhamdulillahirabbil alamin utawi sakabeh puji ku tengtu ka alam kabeh pangeran Kang Maha kabeh arrahmanirrahim Kang Maha Rahman tur Kang Maha Rahim maliki yaumiddin Kang mangeran dalam dunia kiamat iya kana budu ing iya tuan nak budu ibadah ingsun sadaya wa iya kana stain lan ing iya tuan jaluk pengawas tong ngalugotan santri ge bisa sageus lugotan bisa baca bari salat ngalugotan asal aya makmum bisa dilugotan ku makmum di tukang je teu ngalugot nu kos kitu mah ayeuna nu mana karasa ieu maca Quran kalam Allah sembarangan jelema dibere kuat maca Fatihah berikut nangtungna
ayalah pitulung Allah geus lain urang tah jadi aku tah melalui pitulung Allah nangtungkeun kaula mere nyidakepkeun mere bisa maca seakan nu maca lain urang tapi gerakan-gerakan ruhani nu menang Allah ngagerakeunana lain dihayal tapi karasa jah hakikat bama urang kajen kukumah genang Allah ngan urang mah kakarak carita sungut encan make hate berangkatlah ke Allah Allahu Akbar ngeunah kau teka deuleu Allah nak kahijab naon nu ngahijab mata dedeleuanana tadi dek ngaji neuleu bujur gede ngagitek-gitek make baju namanya ketat jasa dihareup apemna bebeulahna kadeuleu atuh beuki jero bae atuh Allahu Akbar teh aya sungut mah Allah nu maha agung kunaon mata hate neuleu ka beubelah nu tadi anda teh beres mata orang jadi hijab ketika dedeleuan nu sejen mata ieu ku urang kudu diriadhoha mujahadah ngadenge suara-suara keur beuting mantes muludan ceramahna ustazah bok urang dideuleu make maca syiiran-syiiran suarana bagus gitekna luar biasa muludan ti ditu nama tapi pan kadenge suarana jeung gitekna urang begitu salat subuh Allahu Akbar Allah nu maha agung cak sungut tapi hate kararasakeun deuleu gitekna jeung suara ustazah nu keur peuting muludan apa naon sih eta tuh kan oh hijab berarti teh geus ruhani teh bisa neuleu ka Gusti Allah teh hijab mata hijab ceuli hijab irung hijab sungut hijab sababaraha dimensi hijabna teu karasa torikoh tandang jangan bersihan eta sok dira bersihan ku cara bertorikoh etalah ngabersihan batin mulai setik engke dibere ku Gusti Allah rarasaan lain deui kok rarasaan lain deui kunaon beda ya aing rarasaan beda kumaha aambeun rada aya bau menyan ye lain deui aing barang norekat bau menyan ye orenganan tadi keur beurang aya nu pae aya pocong urang lamun nyaritakeun di meja mah bari ngaji kieu aju urang biasa bae laksanakeun mulai ngalaksanakeun urang deka Allah aing loba manusia ngaganggu uzlah aing leletikan di kamar sorangan boga kamar khusus ketika teu boga kamar urang aing memaning di masjid sorangan atawa di mushola sorangan bae atawa di luhur para sorangan bae cak Muhammadiyah nanaonan emang Allah aya di luhur para tuh kan teu ngarti kan nya emang teu ngarti deka Allah salat emang Allah di luhur para deka Allah salat emang Allah di gunung Allah mah di mana-mana aya cekel ku urang sungutna soekeun sia aing mah uzlah teh deka Allah lantaran loba gangguan menghindar tina gangguan deka Allah fokus jadi imam aya anak jeung pamajikan kadang-kadang urang salatnya napan ngalendotan urang tungtungna mah pan ajuna mah lain tahajud asyhadu alla ilaha illallah nu ngacung ieu pan nu handap nu ngacung ieu pan bahaya ai bahayana mah teu naon atuh anakan dewe engke ka ditu ajuna mah lain tasbih nu diguling-guling tuh sia maju seri bae tasbih eta nu hiji nu dua wow tama tasbih otomatis aduh dek usul kumaha lain usul ilallah atau usul eta
mulai wari orang menyendiri hirup teh menyendiri tengah aja boga maksud ke Allah kan aya jelema menyendiri sieun ka hansip aya jelema menyendiri sieun ka anu sok nagihan kreditan teh naon garang-garana naon garah tuh sia pasti sieun sia ka eta kan nu matak sia nyebut ge aing nyaho sebenarnya mah sia sieun ka kolektor ukur di hati sia ge sieun nyahoan besi aya aduh Batak datang. Nah, menyendiri, sieun ka hansip, menyendiri, sieun ka polisi, menyendiri, sieun ka kolektor, menyendiri, besi anu kolot, menyendiri, macem-macem, besi babaturan. Eta kan motif urang kos gitu. Iya mah menyendiri ke Allah. Oh, jadi aya nu menyendiri motifnya beda-beda. Ya mendek ke Allah, embung kaganggu. Disederhanakeun ku urang ku ari urusan makhluk dunia diajar nafsu na ku urang setik asal urang arah kadinya Allah selalu mere bae urang keung hayang ngaji nahu bisa bae maca urang keung hayang ngaji bilaga bisa bae nyaho bae ka muqtadal hal keung urang teh ngaji fikih fatul muin wudu salat marapi kekeyangan urang keung hayang belajar politik atuh engke jadi PAC mah bisa ayo gerage urang keung ieu teh jadi PNS sekali gagal dua kali gagal tilu kali mah bisa bae sok gerage kakeyangan urang keung hayang ka Allah didelekeun ieu ku Allah datang ka mana sia mujahadah datang ka mana sia riyadhna ternyata orang bebeneran dibere kalau ner orang nama diukai nih kuaring datang kan ner perjalanan nama datangkan ner gitu emang kumaha ketika orang menyendiri zikir ka Gusti Allah dibarengan ku tafakur ku orang emang eueuh gangguan bakal jasa aya gangguan nafsu nu aya di awak urang diwujudkan ku Gusti Allah mulai pocong lah mulai kuntilanak lah mulai genderuwo lah urang boro-boro neuleuh kos kitu kakara kaya suara doang korsek-korsek urang geus sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah sorangan dia urang sorangan la ilaha korsek-korsek rada leutik suara la ilaha illallah la ilaha illallah korsek-korsek la ilaha illallah la ilaha illallah korsek-korsek sadaqallah norekat pan geus jadi nama la khaufun alaihim walahum biasa nu kakaraku korosekan doang geus sieun urang geus sana beusi ngabentuk ngawujud di hareup sanu nyaho deres mun haju teu muka mun muka pocong tuh kaju muka lurah nutup deui barang orang geus santai sial parenganan ucing ku budak santri beheungna di talian mak teh ngantong keresek atunya na lulumpangan kosek coba pajar jurig bae kan ku urang nah teu lulus mesti aya bae ngaran-ngaran nyorangan deui ka Allah contoh urang sorangan bae di jam 12 jam 1 jam 2 nonton main bola di TV eueuh sieun sebab setan teu ngawujud jacak setan teu perlu digoda tah mah geus kagoda malah aing nu kagoda ku nyana sial cak setan aing kagoda ku nyana aing mah sieun nyana henteu aduh gedean nyana jurigna setan geus teu sieun sok geura jam 11 bae urang wudu urang masjid sorangan jago datang ka teu sieun bae ge pembawaanna lain deui padahal jam 11 main bola mah di imah sorangan bae nonton main bola teh sieun datang ka jam 3 malah ngomong ya aing keur puting sorangan bae una naon pasti una naon emang nyana jurigna tapi coba urang di masjid sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah kotek buku jandela ku angin kotek wah tadi nyalateun di dieu
kunaon teh ka Allah kos kitu nafsu urang embungin dibawa ibadah ngabentuk lah mimiti rasa sieun nafsu ngaranna sebab awak urang embung rusak pan embung rusak nafsu teh nafsu embung rusak awak teh nafsu ngaranna lapar hayang dahar nafsu ngaranna embung perang besi paeh nafsu ngaranna nah nafsu eta lah diwujudkeun ku Gusti Allah melalui suara-suara urang keur tenang-tenang zikir di masjid atau di makam aya suara Habib Habib apa lu Habib apa lu Habib kok terus-terusan gua pulang ya pulangnya eta jan sakumaha mulai aya kebenaran orang cicing di makam atau di masjid masjidna 2 tingkat ucang-ucangnya nah sukuna ka handap ka urang ka dieu hi naon eta jaknya aku jin ngapain lu di situ sengaja nemenin lu gua enggak mau ditemenin sama lu tapi tetap gua mau nemenin aja pulang terjadi itu perjalanan ngaranna perjalanan mah kos kitu makaning bertorikoh makan kudu loba ka makam kudu loba ziarah beuting beurang norikoh mah kudu di mana bae nglobakeun ziarah sebab naon ruhani urang supaya lunak supaya leuleus sebab urang lamun cicing di mall bae karasakan urang karasa teuas urang cicing di kantor bae teuas urang cicing ulah-ulah di kantor BPN di balai desa bae teuas teh cicing bae di masjid lain deui kan sebab naon ieu teh geus lain deui posisina urang cicing di lapangan main bola lain deui tapi urang cicing kuari ayeuna di lapangan masjid di hareup lain deui beda motivasina beda maksudna boda perasaan cicing urang di mall kos kitu bae cicing urang di mushola beda tujuan urang ge ka masjid beda-beda dekat mall manu ka masjid manu dan lain sebagainya kuari mah kuat urang mulai dia juri ge sadaekna sia mulai geus dibere tah jurig-jurig suara-suara dan lain sebagainya ayo sia eueun nu paeh ku kuntilanak paling ge pingsan doang aing ge hampir pingsan tapi dibere teger sia makhluk Allah aing makhluk Allah sia ciptaan Allah aing ciptaan Allah aing mah ka Allah sia mah jurig setan mulai urang teger geset segala rupa teger nyana ge aing geus teger teuing mah ka urang ngagodana babaturanna ge di kamana sia nek ngagoda itu tuh dah teu bisa digoda nyana mah aing geus terus-terusan ngagoda teu bisaeun coba ku aing nyaho geus sia panas neukeut nyana mah barang datang bener panas ya kan bebejannya lagi perkumpulan para syaitonir rajim ieu teu bisa digoda ya panas aing geus ngagoda rupaan teu bisa teu teger jasa urang bebeja ka pimpinan urang yuk ayo bebeja nya ka MPR MPR nya ge DPR MPR sarua bebeja coba aing coba turun ti pusat langsung ka handap coba urang tonton anak buahna nonton begitu nonton tetep aja la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus nyana ngagoda sia teh ngelai nyana bener ge hebat ya geus sakalina datang ka Imam Syafi'i dicolok pan ku Imam Syafi'i yes curig sia buta setan Imam Syafi'i mah bisa nyolok setan urang mah kakalak nyolok mah eta bae iya kari mulai didinya teger jasa tidinya lah geus tisieun ka makhluk halus geus tisieun ka sasa geus tisieun ka jelema tisieun ka hewan nu manta kurang tisieun ka hewan aku urang dihormati ketika urang noriko aya sireum dihormati ku urang aing makhluk Allah sia makhluk Allah sarua sireum ulah pada ngaganggu geus bae sia-sia aing nyana dihormati nyahoeun ngarayap ka orang baik-baik dek ngarayap mas tapi saya ulah ngaganggu bae ka aing moal deuk
nyaganya aya asma Allahan di awak urang reungit dan lain sebagainya mulai nafsu dirupakeun orai di masjid aya orai kan aneh jalan mana orai gede baheula aya keur Jumaah mah keur Jumaah aya orai ka almarhum Abah kadeuleu ku salah saurang kaget makanya mulai setar salat Jumaah orai hidung ngabelit di dieu ka almarhum nya molotot bae kieu tapi eueuh sorangan geus Jumaah bebeja ka kula neuleuh orai cenah di Abah di mana di anu geus lebar orai geus diwujudkeun orai nafsu terus indit nah engke kan ngawujud ka urang orai set ima orai jajaden wa ima orai nyaan nah iya orai kajajaden onam begitu orai nyaan set orai nyaan ge moal daeke kajian kuku mage orai teh datang ka urang ayo sia makhluk aing ngamal sesama makhluk Allah jangan saling mendahului nah sama dengan sesama bis kota geus orai ge kadang bisa ngomong urang jeung orai muka lama lamun urang geus luhur tapi aya jelema itu naon ngaranna ziarah di Bagdad da nu kula didongengkeun bareng-bareng dazarah ka wali itu ngaranna Wali Abdul Razak lain wali ieu eta mah kebenaran akur sok ajun neuleuh bae wah akur barang salat maghrib babacaanana teu pase Fatihahna cangcaya lah berarti bohong lain wali mah ye ja babacaana ge salah wali mah telok anu salah babacaana baliknya na ba'da isya begitu balik di Sungai Efrat Tigris Bagdad nah aya maung salah wah nyala lulumpatan ngupat balik deui ka ditu ka balik non maung masyaallah di mana tuh di tugas di sisi Sungai Tigris dek balik bae ku ari atuh dek ngendong dek balik ayo jeung kula ayo mana maung tuh sampeurkeun ku nyana aing geus sabaraha kali mapatahan sia ulah sok ngaganggu ka tamu-tamu aing ngadenge mun awas ya sekali-sekali deui ngaganggu ka tamu aing awas ya ku aing beliau mun mangga sok gerak berangkat henteu kula dek balik deui cek yen naga ditu cenah dek balik henteu kula dek ngaji cek yen pan cenah cek sia moal ngaji dek balik ente kula nek ngaji bae bisa tunduk kieu maung kunaon gara-garana waladolin Aisyah mengurusan waladolin dodna supaya gede cak ahli qiraat doang teu diurusan makna waladolin aing mah dod teu pati diurusan ngan hate diurusan ku ayana ngurusan hate maka maung sieun ka aing Aisyah mah ngurusana qiraat doang maung wanieun ka sia geus balik ka ditu ente kula dek mondok bae jaknya di dieu mau bakal ente tuh kan mau dicarekan geus sabaraha kali aing tuh aya di Pudol mah lain-lain gitu geus sabaraha kali aing nitip mun aya pejabat datangkeun nu sugih datangkeun kumaha Haji Pendi mah beuh aya tamu-tamu bangsa nu keren geugerakeun bangsa nu susah inditkeun aing geus sabaraha kali ka sia centeng bolon sia teu kos kitu teu mah ka tamu aya itu mah wali tuh maung aing geus sabaraha kali besi aya tamu aing ulah diganggu kageteun nya abdi mah deuk ngaji bae kajian kumaha ge ngurusan batin ketika batin geus ka Allah la khaufun alaihim walahum yazanun orai maung singa atuh buyut Mansur ge pan maung teu taat ka buyut Mansur singa da sia ku aing sageus ditulungan maung di Sumatera di Lampung lamun aya anak incu aing anu nyahoeun ka aing hadiah ka aing diganggu ku sia awas ya ku aing mangga cak maung teh moal abdi mah mantak urang ka Lampung ye aya maung langsung we geus urang buyut Mansur maung indit
moal daekeun dijamin ku kumaha ge ya abdi insuna moal sekali deui Mansur cak mau Mansur mana sih Mansur es dileg-leg itu sih Mansur buyut teu make buyut endal Mansur es atuh teh mah Salome ka dituna waduh satu lobang rame-rame teh beres teh mah kos kitu nah ieu mah keur carita perjalanan mantap pasa'nu malam yablug teu kaburu deui be wallahu a'lam.